Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana, puji syukur kagungan Allah anu maha luhur, anu nikmatna moal tiasa kaukur ku para ahli insinyur komo ku tukang bajigur. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa bersyukur supados teu kalebet jalmi anu kupur anu bakal kenging gempuran engke di alam kubur bagaikan nasi menjadi bubur. Oge para wargi sadayana, puji syukur kagungan Allah anu maha hadir, anu kahadiranana moal tiasa diukir ku para ahli pikir komo ku tukang supir sareng parkir. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa berdikir supados teu kalebet jalmi kafir anu bakal kenging gegendir engke di yaumil akhir ku malaikat munkar sareng nakir. Oge para wargi sadayana, puji syukur kagungan Allah anu ngagaduhan rahmat, anu rahmatna moal tiasa ditebak ku Mang Mamat komo ku pacamat. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa hidmat ka Allah anu tos masihan nikmat supados engke jaga di akhirat henteu disiksa diancurkeun bagaikan rujak tomat. Oge para wargi sadayana, puji syukur kagungan Allah anu maha agung, anu kaagunganana moal tiasa disinggung ku tukang calung komo ku si agung anu nuju linglung di daerah Bandung. Ka istri-istri omat teu kenging ngaros bingung pedah bade dicandung ku Mang Ulung jeung Mang Dudung, nu penting mah dipasihan artos we sakarung sareng kalung segede gunung kalungkung. Para wargi sadayana, kaseseueuranana awewe zaman ayeuna ngangge acuk ketat anerok nyingsat huntu diplat ku kawat leheung lamun disikat gayana siga orang barat ari dahar jeung jaat eta oge meunang nganyuk bari ngaliwat najan mayarna sok telat lamun ditagih osok lumpat oge babarian diembat ku lalaki buaya darat nu penting nikmat najan eta teh maksiat lamun hudang subuh sok berat ngan saukur nguliat tungtung nama salat oge loba kaliwat ditambah goreng adatnya kana duit jahat ngan ulah we jeung baribu siat. Oge para wargi sadayana, mudah-mudahan urang sing dijauhkeun tina kahirupan malarat, hirup ngajerit maratan langit, nya ekonomi pailit, nya budak ririwit ku panyakit, arek dicanak ka rumah sakit teu boga duit, nya ditagih ku tatanggi anu pelelit, oge ditagih deui ku tukang kiridit anu rambutna rintit. Mudah-mudahan sing dijauhkeun tina kahirupan eta. Di piribados di situ aya awewe sakitu we. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.